Ujang surung motorna gitu tuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kumajang. Lah, Ujang mah para rusing wae. Pusing kelat naon di lah. Tor abi jahat bensin keur mahal deh itu. Sok cari keula Jang. Siap, Pak. Siap. Aduh. Kunaon di Jang biasa? Cangkel. Iya, ya abi teh kan bete tas ulin yang babaturan abi. Nya. Eta pas mulang abi di jalan motor mogok. Mogok pedah naon? Biakeun bensin. Oh, pantesan atuh. Ayeuna abi rek meuli bensin ka ieu kejenganan eta istilahna wa pomini. Asa beuki teu sanggup wae Ujang lamun kudu meuli bensin teh. Pira aku teu sanggup pedah naon? Atuh genan wae geura ayeuna mah hargana beuki mahal wae cik kira-kira cek wa aya naon istilahna geuningan Solusi. sakolot mah aya solusi wa sangkan abi meureunana bisa ngirit gitu jeung teu jahat teuing kana duit wa. Kira-kira cek wa kudu kumaha tah sangkan pembelian bensin teh supaya henteu nah disebutna nguras teuing kana pesak wa kana abi meureunana ari kieu teh mah aduh jigana 2 tahun ge geus abi jigana ngajual imah wa diberi harga bensin mahal we kieu mah wa. Geus maklum ayeuna mah Jang hargaan mararaha nya urang lamun ngajual ka ditu dibeli ku harga nu murah. Nya memang kitulah zaman ayeuna urang daek salah kudu jadi masyarakat kudu neueuh ka peuheur ieu. Da meureunana urang mari kumaha deui Jang. Erek berkoar-koar ngobrol tarik da urang mah teu boga tenaga atuh rek kumaha deui kecuali meureunana urang mah ayeuna mah narimakeun ngadua ka pangeran sangkan teuing pangeran mah parinan naon istilahna nya perubahan khususna meureunana jang lingkungan urang di dieu kitu nya. Maksimalna meureunana jang sakudu wong Indonesia we kitu mudah-mudahan masih dinormalkeun deui kitu. Amin, Wak. Amin. Tah tuluy meureun ana istilahna kieu Jang. Lamun Ujang ayeuna ngarasa meureunana geus teu sanggup meulieun bensin mahal. Soak, Wak. Yalah da urang bisa ngarasakeun kitu cek paribasana da urang sarua tuh Jang. Boga tanggung jawabeun sebenarnya mah para bandung bensin teh motor opat Jang sanajan setoran kabeh eta teh. Buset. Karena wama lamun ngagerungkeun motor geuningan beda di sadana jeung batur. Ayeuna batur mah dereng atau ngeng nu wama teh gitu Jang di sadana. Kumaha? Dan wama kieu sana teh setoran gitu Jang. Anjir alus. Bugenan tina kitu teh wama teh mampu ari kudu meuli cash mah jadi meureunana kumakan di ieu teh meuli teh meuli setoran we gitu di kredit cek we bahasana kredit. Mana waktu boga panto boga naon boga mobil hiji Jang sanajan meureunana cek istilah zaman ayeuna mah mobil koblak Jang nya kitu. Mobil koblak. Wah eta lamun mukakeun panto Jang sok rada aneh sakakumanan sababna kuah geus diperiksa engselna bisi aya anu logor atawa kumaha malah kuah sok distempeletan Jang make oli malah bisi kurang kuah dikecapan Jang Godot nya ngarah lesang da eta masuk anger nantan kalau dibukakeun teh di sana teh kiridit cenah abong cek kuah teh apa mobil teh rumah sawer meureunana nang ridit jadi kitu di sadana. nya mobil ge ngarti dibere nang ridit mah kitu sorana. Lah ini mah Ujang rek nanyakeun kira-kira supaya Ujang bisa ngirit bensin kumaha cek uayeun. Nyatain nama kieu we, lamun Ujang cek paribasana geus rada sundel meulieun bensin mahal, ayeuna coba uang dibere saran ku Ujang apa teu kana aqua botol, aqua tanggung geuningan sok dijualan apa teu? Nya ari sih ari kana ieu mah naon cek bieu aqua botol aqua tanggung. Nya Ada atau bisa ngajual sabuku wae di warung wae teh mah. Tapi kan kebenaran ayeuna teh karena sanajan usaha leleutikan we nya. Abi teh kapan sok jadi pelayan di ditu tuh di warung wah gitu. Abi kan sok ngajualan aku tanggung mah. Teh naon hubunganna eta lamun jeung bensin kira-kira wa? Tah, ayeuna lamun maneh geus bogoh mah nya boga aqua. Sok bekal we ka dieu ka wa. Ge ku uang dipapatahan carana gitu. Kumaha, Wak? Gampang lah tenang kayak gua di pepatahan pokoknya mah Ujang mah tarima bisa we nah gitu siap nah si boga wabi aku ama madenan di ditu tuh di dapur ke uang nyokot atuh tuluy kumaha Aku anak Ujang ngasihan cai herang. Ciherang Tapi kudu Ciasa. kudu ku Ciasa
Nya Siap siap siap. Kayak abi merenang nyokot heula nya, nyokot heula aku anak gitu jeung ceerangna. nyasok di dagoan. Ya, Wak. Tapi merenang hampura, ieu teh kan aku teh kamar teh sanun, abi di dapur teh dina tukangan, anu tukangan jublek, Wak. Tapi di tehan teh ting merenang dicopot gitu, duka ting merenang aya nu make abi teh apalah gitu kan merenang dasar wakene ieu make botol ieu we urut maneh teh Orson wa Orson nya. Kira-kira kanya teh wa mun kieu kieu. Kanyat lah sok. Akan atuh ari kanyat mah. Tuluy aku mah. Kudu dipraktekeun meh babari. Oh kudu dipraktekeun keluar. Ayalin motorna. Aya si motor mah di dinya ku abi tadi disusurung anjir di Ciwangkal nepi ka Dewa disusurung nepi ka asa naon istilahna wa asa iya mencek bahasa nama geuningan asa encok Pak nepi ka kemurenan abi tadi ditanyakan nya disusurung geus ngeh sakapeung mah geus asa meureunan mun cek nu geus mah asa nu rek sakaratil maut geuningan wa aduh eta mah nepikeun bijil ke sang badag kesang leutik tina ceuli tina mata tina irung tina baham mah abi nepi ka ngesang gogobrot teh pokona mah wa Geus lah hayu uang keluar ayeuna mah. uang keluar enak kana motor ya siap-siap ayo Pak. Hujan Pak kan? Beun aja hujan mah halus pangupang kitu ge urang menang milik krisis pangeran alhamdulillah. Nyata terus kumaha Pak? Hah? Terus kumaha? Nah kieu hujan ayeuna eta kuatnya dibuka. Terus geus dibuka kitu caina uyup ku Ujang. Yuyup babi. Nya sok. Heeh. Geus ya. Tah geus cai diuyup Ujang surung motorna kitu tuh. Tata motorna tata disurung. Jadi ke istilahna Ujang jag bikin ngadorong motor insya Allah irit bensin yang moal ku si Moli dijamin mana. Wah bener pisan sih wah pintar ya, bener pisan cek wae tah jigana lamunnya abing ke lamun ibaratna eret bensin tuluy cek peribahasana minum cai pasti kan jag-jagnya wa tanaga teh jadi kuat bikin nyeureum motor bener Pak Nya pintar nuhun asarana wa mudah-mudahan wa sing panjang umur wa upang bagona kabeh teh nuhun wa siap mangga geus bieu kan geus kapuping adan nya Ujang nya geus eta mah dikene uang kacarai uang salat asar heula da meureunna nu salat teh kewajiban anu paling utama kurang kudu dilaksanakeun ieu lah uang kacarai uang berjamaah siap Wak hayu Ujang ge da arek salat.